gede salir katomberi nutup lebih taning. Ah, biasa. Adi didinya oge sakit mah meje. Gimana? Put, kumaha dia? Wah, dia mah milik gede. Ngan naon? Ngan can wawuh. Wawuhan atuh, beh wawuh. Tapi Oh, yang doan teh meureun, mata-mata. opat mata teh Kak. Oh, nya. Sok atuh garamisah ka ditu, teh terkenal. Tah, bener. Paribasa teh mah tak kenal maka tak wawuh. Tak sayang gitu, A. Nya sok atuh ka ditu, yeuh kunci motorna. Ka anterkeun we. Nuhun, A. Ayo teh. Punten Kak. Ayo nya. Ayo. Ayo. Mangga. Nah, ayeuna mah geus amprok kieu, tong dililakeun deui. Ayeuna mah tinggal neangan tanggal kawinna we. Keh heula tuh. Pan ai kawin teh kudu boga modal gede. Pan kersarahana, kermas kawinna, pan hayang pantes bener di dinya oge. Ya benar. Monya di deek masa kieu geulisna. Mas kawinna ki anjuk. Matak ge ulah-ulah nangtukeun tanggal. Nyal sia we, dade oge kudu kumpul heula. Jadi bating-batingna oge ngejek kalengan meureunna. Dek, salah selama awalnya teh satuju dijodohkeun kita, tapi terus ningali istrinya nama asa kedah Kumaha? kedah dijodohkeun. Dia kumaha satuju teu. Ari abi mah Oh syukur atuh pami satuju mah. maksudna Satuju nya cek age syukur pami satuju mah. Kitu mah berarti urang teh sarasa jeung sarasi.
Lepat jemput. Lepat kumaha? Urang teh saukur sarasi tapi teu sarasa. Dia tiasa nyaur kitu teh. Udah urang teh karek kenal. Tapi engke mah lain caritana. Halo, sorangan di mana? Oh, yang udah kadinya? Ah, siap. Aya naon? Coba surah seuri we deui kade di sisar wakawasero. Betul, sero cenah ya. Jadi kieu ye, urang teh berbagi ya. Berbagi naon? Oh, yang berbagi kebahagiaan atuh. Tumben nu bahagia. Biasana gosok nu pararait we berbagi teh. Monya nu poe hungkul. Nya nu misna ge kudu silih asaan atuh. Oh, kitu. Nya cing sok atuh nu kumaha nu amis teh. Kieu ye, urang teh tas diamprokeun, kudu jadi lancek teh. Jeung? Nyajeng awen udah dijodohkeun ka urang teh geuning. Oh, terus? Tah, isi horeng awen teh nu salila dipikah yang ku urang teh geuning. Oh, jadi Nya urang teh ngarasa suka, ngarasa bungah teh pokona nama. oh, jadi setuju dijodohkeun teh. Oh, satuju pisan. Itu juga kamari sameme apal. Asa bingungnya kumaha linglung. Aya nama di poyok di lebok teh. Ih, nyantek kitu oge atuh nya. Mata ge ican apal rupana, can ngarasa asana, tong wakan nyebut teu hayang. Da kitu meurinya lalaki mah mimiti nama embung, aya geus celomah nambah. Jika nama lamun langsung dikawinkeun ge siap pisan urang mah. Ulah sok leuwih teuing ngarepna bisi bahe. Maksudna bisi kecewa gitu. Asana mah moal. Nya bisa wae sih. Soalna kan soranganna geus make hate. Nu ngaranna make hate teh ya sok menyapatak power. Nya sih da urusan hate mah rumpa karasa. Tah eta intina mah jangan terlalu nyaman nyender sama seseorang. Nanti kalau dia geser kamu yang kejengkat. Bisa wae. Ya. Liur. Oh, zaman teh kotok di lebuana ya teh. Zaman modern, zaman serba digital. Cik atuh pemikiran oge milu modern, lain sina tinggalin. Men, aya naon atuh ye men? Teuing urang anu bodoh tak nu maranehna anu sok pinter. Teu hati ku pikir, teu hontal ku akal. Ya urusan asmara batur diurus ku logika maranehna. Ngalarti teh maraneh ha? Ngalarti tau. Nya masalahna naon heula? Sing maraneh hayang apal mah nya. Kabogoh urang anu pangherangna jiga bentang manglayang. Arapal teu ha, arapal. Ah kitu dijodohkeun. Dijodohkeun. Usaha Ku lanceukna. kumaha karatu pikiranna? Heuh teuing da ngarasa pinter meureun tapi Tong aneh men, zaman ayeuna mah loba nu ngarasa pinter tapi teu pinter ngarasa.